Si Oding hayang bibit. Kenalan bang? Aing keur ieu bersihan jukut. Halusnya. Heueuh atuh. Aing ge kabita bang. Hayang melak. Melak atuh meungpeung sia teh. Sabaraan? 200-an. 200. 200-an. Oh, atuh kira bang. Aing balik heula nyokot tara duit. Heeh. Dek peplakan sia teh kitu tah isukan teh sia teh boga anak, boga incu. Ameng teh yang kadu teh tinggal ngala. Bang, Wadik, ya. ieu naon sia? Aing satangkal meuli ieu. Satangkal meuli ieu naon ket? Tangkal kadu pancena satangkal 200. Masukan edan sia ka tukang bibit na ka aing pan aing mah geus diplakeun ieu mah. Heuh bae atuh ku aing da ala deui. Beungeut sia hurung. Kurang burung kumaha. Meuli ka tukang bibit nah pan ieu mah geus digemuk geus naon nu aing. Heuh bae atuh nu penting mah di duitan. Heuh sia sotekeun bae ari gemuk na aing geus melakeun. Meuli ka tukang bibit ye nah meuli nu aing sia mah. Ih, tebuguk pisan aing. Geus umak amuk minta duit. Geus mau pacul sagala. Sia anu teu puguh mah ka tukang bibit kehe lain ka aing. Bukan edan. Bapak aing malah kadu. Bae nama aralus heueuh. Kadu naon ya? Kompok ieu teman. Kang, Gemuk. penting. Kenaon mana? Perempuan kadu ya bapak aing. Halusnya. Heueuh. Naon sal? Sia boga duit lah ding 100 mah ding. Boro-boro 100, 200 ge aya sal. Duh, nah sia geuning tara-tara ding boga duit. Pan aing tadi geus ngamuk sama, hayang meuli bibit kadu. Meuli bibit kado. Heueuh, Kumaha? ieu we wong beuli. Beuli atuh bapak aing nyarekan kan. Nya moal tuh asal ulah apaleun. Tadi ge ngomong, tadi meulina ieu teh cenah 200. Ku aing di duitan ieu 200. Tah. Ai erek ieu mah. Leuwihan atuh. Ngan 200 na. Ai erek, ai moal geus. Ke bapak aing nyarekan sia mah ding. Geus, tungguan. Tungguan kedeng. Ih, so ulah. Tungguan kedeng. So oding mun bejan ulah kumaha. Faisal. Ari eta geus dicokot kai. Tadi. Kai non? Cokot heula kai nu di Mang Wawan. Wih. Heueuh, Pak. Leunjik. Nyokot heula kai atuh nya. Heeh. Kita teh bapal teh rarese pisan. Aing lamun boga 1000 tangkal we tangkal kadu. Kali we teh buahan. Sahijina teh kut 20 siki. 20 siki kali 2 kiloan, sakilo teh 300. Beunang ku aing ka anakna mah. Sal. Ayeuna we wang alanya. Mumpung bapak maneh. Nah sia ek naon ngala naon adik? Ek ngalah cacing, Bang. Ek nguseup. Sia teh deuleu atuh ka aing sulsal-sasal. Doyok aing mah. Montong di dia ngala cacingna, ruksak tuh deuleu itu ge bisa Faisal dipake ngala cacing. Atuh, Bang. Jik keur saja dengan cacingna. Heeh. Urusan gadangan ngarusieup we kalah kebeat we buat aing kenalan cacing. Apes goblok. Nah, ka mana si cungur nanya? Ngeuleuh si Isal, Rik. Pas Isal mah keur balaan jeung awewena. Anjing. Keur di Alfa. Beak duit aing ieu mah. Apes goblok. Diganggu si pelontar. Aduh, kalau ada soal pisan itu nya satuduh-tuduh teuing. Ayang. Kehet sia kehet teh aing ngeunah-ngeunah keur hayang diganggu. Awas sia, Pak. Pe balap anjing. Kehet sia.
Malam. Ayo gelo. Gelo. Sian gelo mo. Ayo. Ayo goblok. Anjing. Lebok siya na kuyo. Malam anjing. Bagong. Watere jail. Anjing, ay siya kenaan goblok. Kan itu boga dosa oge. Wong siya teh gelo na. Goblok. Anjing, nu gelo ku aing dibeakeun. Lebok siya pelontar tadala. Mawa jaket. Pakeun memang dek ini teh garing. Sekedeun lah. Panas. Wan. Sia naon goblok eta? Eta jaket aing goblok. Wah. Anjing, awas si abang oke. Kumaha? Itu anjing kudu gelo goblok. Anjing Wai, ini. wai. Pebalap. Pebalap. Ulah ngaganggu teuing ka. Aduh, ampun siap wai. Ya, wai bandring. Sok, ini mah. Ini mah. Hadirkeun goblok. Sok, ini mah. Sok. Bagong. Pebalap. Plonter. Lebok ta sia teh. Bedo. Kahen sia teh ngaganggu wae ku aing banding nih. Pebalap bagong. Sia nih oge si goblok. Ku aing ge di banding mah lebok sia ku aing teh kunyuk. Emang